Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Di motor tuh, Mang. Tuh, motor aing rek dipake ngarit aing balik teh manggul atuh meureun. Ya kumaha manggulnya manggul heula tuh urang perlu. Ya ku aing teh heula bensin ya. Aing balik kudu sakieu deui. Solok heula. Tah, sakieu komen. Oh, siap balik kudu di sakieu deui ya di aing. Heeh. Cuma nu Beres pokona mah. geus wae. Ade mau motorna bapaling eta mah. Aing balik dipanggul meureun karung. Panggul heula Bang Arit mah urang perlu ya. Aing kan menang ikut sih udah. Ngumpul. Yang motor Mang Komeng ya. Hah? Motor lain kemana? Aduh di dia. Kemana motornya? Duh, motor Mang, orang sebuat ini saya kemana? Motor orang neangan aja di cilak-cilak, kemana motor sebentar? Kumaha, Ya, wah eno madog main. Bang, bang ditinggalkan Ci doang. Tadi orang kabelet non hayang Ci pisan kagigir ka tukang kamar mandi. Motor liuk dah. Aduh, cai motor ini anjing keur menang injem. Mang Aang yang Duh, maka iya motor nage pakai sekolah budak. Motor hiji-hijina dehan. punya kumaha nya? Urang teh apa gitu? Ya rada ser jangan ke meureun. Nya beurang. Inget mah kumaha da. Beurang tadi Bang Ci ngomong ke Bang tinggalkeun ge. Ci doang Bang ka tukang. Anu sia teh ieu di kunci setang. Bukan ditang di mana, Mang bubulu wae yang di tadi urang langsung ke kamar mandi wae ka tukang. Kayaknya meureun sama. Di Pariman itu kon setang doang kurang na langsung mangkat dah yang pisan orang teh ka tukang we ke kamar mandi di motor teh urang keluar kadinya teh tas kieu teh Nah, ya anak kudu digantian sih teh. Aing teh anak aing sakola kumaha? duh banyak enggak leungit motor teh mau ditinggalkeun kieu doang oge Iya. enggak sih lah ya lah belikan motor lah 1 juta mah ya orang aduh sakieu nang orang neangan deui lah tambah nak Rok mahi ieu aduh 1 juta. ya belikan lah heula engke kurang tambahan deui Yo nya kade sia poho sia. Sebenarnya mang aing teh neangan amang Waduh. Saan sekian ya. Mana Pak bagian orang? Bagian naon sia? Kan tadi mantukan nyebutin motor. Yo 50-an sia mah. Tah. Nonya. Lumayan kan motor boga aing bisa dijual deui ku aing motor ya. Sekian kemana nya motor si putkeun kah? Aing geus neangan ya. Pralang kuriling. Aduh, kemana ya sekian ya? Tapian, aing motor jadi sebutkeun di mana? Aya motor mah duit heula. Cuma duit malu lu atuh. Baik, kita mulai deui ke si Komeng motorna. Aing motor itu rek dijual aing kurilingan tepanggi-panggi. Disebutkeun di mana emangna? Kan Bapak diberi ke Mang Komeng duitna loba. Nah, duit wae ya. Mana ka dieu heula duitna? Ulah, usahain kutungan sama aing.
kayak duit nanti copot motor dicopot aing ya tah yo ya guys lah mana motor di mana sebutkeun na Tuh di situ. Hari eta motor. mana Eta. pasti dekat di urukan bukut sih kumaha lamun aya nu ngaduruk aduh aing mah jangan nama alas loh yang ngaduruk kok beladuka beh Marah buat di kuliah henteu. Yang karung banyak bagi dia makan yang dia. Dia juga gede ya. Tumben Mang Komeng ikan derongsok ka dieu. Rongsok ember butut kayak kenceng bolong tarajongan. Tah beneran Mang Komeng. Sugan teh ujul mah urang mah. Itu Mang orang ngajual entok biji. Ya ayo. Geus beja yang apa? Enggeus bacor tadi disita. Ya ayo. Urang nempuan heula. Ayo. Terus Mang Komeng mah tunggal di dieu we nya. Oh siap. Oh. Iya Mang Komeng. Burat juga na Cep. Oh, gede yo. Wah, paling 50 mah. Kajian Gedebeg geuning. sabaraha we? Oh, guys. Ini khasat satu sih. Yo, Nanya Mang. Ampun teuing aing geus ngarongsok geus ka bandar hayam. Entong. Oh, budak ongko ieu ka mana indung sih? Riba teh aduh. Ieu direbegan mah di entong ka jedog. udah kemana Pian? Di ka warung heula. Mas Tah, Mang. ameng Bener yo. Soal entok urang yo. kuatrari duki tuh gini aja Oh, kemana urindungna? lu ngarongsok kuat ka entok ongko Ya daripada teu menang rongsokannya entok-entok sih kan, Mang. Ini nggak jual yo. wah itu punya kal duit meng Budak yang jajan. entok nah nu mah berarti mah wih gede kan mah hang Oh, urang mahal-mahal 100 sih. atuh nu tuh kita war meng Aja nego 80 lah. Masih. mah meng entok na leupas Duh, aing mah. Ya amang teu tega onam yo. Budak yang jajan. Amun aya entok na onam sukanya. Geus aya mah minjem duit teh urang juga. Hidup jajan budak. tega empok budak meng Komo urang bapana, Mang. Ya, minjem aya 100 mah sugan. aduh aing Ya kumaha ada entok geus leupas aya nama pan. gua 100 nanti aing terus amun kenempo anak sia Ya, ngomong teu boga duit wae. Emang jadi entok temenang hidup nganeh wae ka aing. Ya kumaha tuh Mang amang teu tega onam atuh nempo budak ieu hayang jajan meureunna. Nambahan kamari can pas enak di. Ieu di wae mau budak teh. Oke sugan. Bayar ke dia mun boga duit mah, Mang.